Cocoan zaman ayeuna nu sakurang di coan geuningan geus aya ti zaman baheula oge. Geus apal teh cocoan ieu nu kurang biasa dicokeun tah jiga kieu ya. Tapi kalau kurang mah apal nate. Di rumah, namina ieu teh malam, gua mijawi di rumah, ieu teh namina malam, namina malam. Ieu malam namina teh. Pasti urang oge pernah manggian nu kieu ye. Pasti manggian kieu di jero kelas jang diajar aya nu buleut aya nu pasagi cepengan-cepengan aya nu jiga lang-layangan cepengan-cepengan. Yasin, anak tenaga ibu hadiahkan, ibu mau ngajar. Abi juga nang adikon slam. Apa teh slam? Slam ieu teh bisa ditiru, geus jeung bisa dikieu-kieu ye. Slam ieu teh cepet. Terus barudak zaman now ayeuna mah pasti apal ngaranna slam mah. Cik, apal teh ieu naon? Kan ieu mah slam, ieu mah naon cik? Ieu jeung urang, jeung mah Habib teh, ieu teh geus aya ti zaman mah Habib SD. Cocoan ieu diputar di naramo. Zaman baheula mah disebutna teh gangsing jiga kieu. Tah, gangsing teh loba di Indonesia ngaran-ngaran nama. Contoh nama weh di Pulau Jawa ngaranna teh gangsing, tapi di NTB mah ngaranna magasing. Ieu nu paneuri ye, kabehanana pasti apa kanu hiji ieu kieu ye. Ye. Permainan di dunia nyata teh bisa aya di dieu contoh-contohna monopoli, catur, kartu, jeung lainna. Kaulinan ayeuna geuningan geus aya ti baheula. Sugan we kurang bisa terus diajarnya sob. Mudah-mudahan kurang tepang deui di sanes waktu. Assalamualaikum.